Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun dunia doang nini-nini beki. Yuk orang simak bareng-bareng. Muhammadun sayyidun kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min arabi wa min ajami. Allah ya Rabbi horenganan sakumanu dicaritakeun ku Gusti, sakumanu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuhan saya mah, Tuhan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sabasakan. Mantek cek Tuhan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka ya Allah. Sekali deh dengekeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajut kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP, tas salat lain istighfar HP, mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika seuyeun naon gara-garana HP teu kabawa, walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuan obor hirup. Parah. Ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Marah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyeuna Allah karang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia kene tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang. Tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya nage kadang-kadang perpuluhna kiai goblok. Kiai goblok masih di akhir perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan.
tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani ti teureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titakos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog aing salah tentu teh ngomongnya si beuti nyaraho tah eta kos gara ditu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang Sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh. Awas ya, salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana kita keramik baik hese. Oh keramik bagian mana aja? Ayo ukur baik guys, ukur ayo sabaraha kita mengaji dah. Guys besi aya nu rek nyumbang teh lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabena ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 teu kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ada. Jadi dunia mah hina, dunia mah izin, dunia mah sekejap. Nu sarugi, nu kamari tuh lu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa. Wari ke mana Mang Haji? Paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu. Wari ke mana? Paeh tinggalkeun. Hari itu pet anu sabae panelo mah jenderal wari bae jenderal gajah modar sarua. Itu periwit sa polisi periwit ngagantung jalan mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkeun dunia tah sok radapan geura kurang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ieu dunia tinggalkeun ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu sih ada urang si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat. Make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus rumus bahaya jasa. Gali geura ge. DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu.
tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalilah paeh bah di sate sia kajen guru sate embes seungit sate sia masyaallah dari Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap lagi sekejap dari ya detarau kuninggalkan maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasadu an sabili ngahalangan kana agama Allah ku kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian pasoduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantak urang lamun jadi muhi hese-hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek yang jaya hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang iya waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah ai sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek 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 ya Allah tambah deh orang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur bek sagede leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman blek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit teh tah simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyamang ituna tarima meuli nyamang geus beres tah kos kitu tah eta gak ada jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese i ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia koy
Sarakan sia. Ayo, surakan sia. Geus lain make peureup deui golok bae sia. Ai calangap sia. Di parang sana. Itu kuat. Ieu kakarak ieu ilmu zahir, tafsir zahir. Urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu. Murikak bulu. Tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu. Jalalain, Sawi, Ayatul Ahkam, kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi, tafsir berbagai eta zahir. Tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i. Ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah. Tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat. Urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Awlamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun almar'atu mataun wa khairu mata'iha almar'atu sore berarti awewe eta dunia. Awlamastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamastumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun teu manggihan jelema, ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi. Teu kazamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Falam tajidu ma'an teu manggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jangan luruskeun anak. Guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi ya, hadir sia hadir. Nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha hanya sih mah mending di lebuan langsung nggak di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan. Nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah. Kok bisa kos gitu sih? Kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina kapan Gusti Allah ayat
mata KBG jadi ayat ya teh. Gunung ayat Allah, laut ayat Allah, tatangkalan ayat Allah, urang ge ayat Allah. Dumatak urang ayat Allah, geus lamun urang nempo secara zahir jelema, lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Ah, geus luhur tah. Geus luhur tah tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli tah. Ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup ai hirup nu saha? Nu Allah, atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha? Nang Allah. Bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu. Berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji pede bae. Kadeuleu bae ungkuk-ungkugan lompat leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah, tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran-gambaran tamanan qalila, Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia nu hina, terasa hina dunia teh, sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah. Kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Bok. Oi. Urang. Eta kita hese. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Batak bastur bisa nafsir dia. Bisa nafsir itu tafsir kosmik masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili, ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pamarantahan maneh teh ayat Allah, kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan ka ambe. Ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Aja mandi deh tadi. Aduh. Emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zara misalnya ka Biblut ya aja Biblut mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja pendi ka Jakarta ngahandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek mangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambet dijauh kene saanu datang ka ambet. Di ieu lah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambe. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang. Nih, berarti cakula nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah, teu geus lila karek ngobrol. Bah, kok eta disabut kitu? Hatena bersih, cenah jelema biasa. Aya deui kadatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon, barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah, aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae malik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula eta kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan kang bau. Ente jadi ibu kuala benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah samanang qalila laletik hina bau. Masyaallah karim.
lamun Tuhan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel ku raja dititah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duitna duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo di dahar kurang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak saduan sabili ngahalangan deh tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behelanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasaduan sabili ayo raramen ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut dan masalahkeun susu kadang sapotong tadi masalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo yang korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urawa kan eta kakara ngabahas ala kadar nah kuari secara politis pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden membahaya menteri atau cilaka nunggu urusan atau kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nyanguyup nyanguah wah cilaka tah mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya geus ya gua ndek ieu naon ngaranna ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon ka segala nyieun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun manu masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur aya Cianjur wah udah sakulah kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200
Hebat kebelah dia ceramah-ceramah kuari santri nu ngondang ngareun jelema jag-jag keneh. Di Sukabumi kula pernah masanten di Sukabumi 2 tempat. Aya teh hebat teh Kiai di Sukabumi. Zaman kula warga belah dia Masya Allah pernah ka dia ga imah kali nyaritakeun santri pangajian. Di Garut atuh bojoku orang Garut teh. Ayo weruh temen ge. Wis arep di Garut wis weruh kabeh. Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh baki mah ulin bae meureun main bae eta mah. Atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung. Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung. Di Bandung aya jelema nu pinter jasa, hebat pasantren ge ditingkat, santrina loba. Kuari siji ora ono. Ora ono. Eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah, boten wenten. Kuari acul-aculan we jeung calon bupati, ancul-anculan. Imana mah bagus, mobilna aya, sapatuna erang. Tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali. Sok kira ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Aing ngomong di hati ke hati masa ruang nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu geus buka mah terus tuh. Kalau mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jawanan. Itu jawanan naon nya mah. Mun cara lauk betok lauk. Betok sumur. Didinya deui. Betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui. Kata limbang. Siapa pasoduan sabili kata limbang. Pasoduan sabili. Maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana nu tos hadir kana channel abi. Mudah-mudahan manfaat ilmu sakitu tina guru urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.